kumaha daramang barudak sates kamari urang diajar rangkeun anu kahiji nyata anu perenahna di luhur aya 5 nyata panghulu, pamepet, paneuleung, panglayar sareng panyecek. Tos arapal sadayana mitos apal ayeuna urang teraskeun kanu kadua anu perenahna sajajar dina aksara dasar. Sami aya 5. Nu kahiji paneleng, nu kadua panolong, katilu pamingkal, kaopat pangwisad, nu kalima pamaeh. Ari anu kahiji nyaeta paneleng. Paneleng lambangna sapertos huruf Z. Dibelah satengahna di tengah-tengah nyihareup ka aksara dasar. Rarangken paneleng mangga ayeuna tiasa dicatet. Rarangken paneleng perenahna sajajar dihareupeun atawa samemeh aksara dasar. Rarangken paneleng perenahna sajajar dihareupeun atawa samemeh aksara dasar. Gunana pikeun ngarobah sora A jadi sora E. E-na E curek kade. E-na teh E nu cempreng atawa E curek. Jadi contohna huruf K. Huruf K ditambihan paneleng dihareupeun tapi sajajar dihareupeun jadi K. Terus pisan contoh deui. Huruf Ma. Huruf Ma ditambihan paneleng janten me. Enak dicurekan nulisna adanya. Terus contoh kartos. Urang lajengkeun kanu kadua. Nu kadua aya panolong. Rarangken panolong perenahna sajajar ditukangeun sanggeus aksara dasar. Jadi ari paneleng mah samemeh, panolong mah sanggeus aksara dasar. Simbolna hampir mirip. Nganjing hareup ka tukang. Anu tadi mah ka hareup, ari panolong mah ka tukang. Gunana pikeun ngarobah sora A jadi sora O. Contohna huruf K ditambihan rarangken panolong di tukang jadi ko. Tambihan di contoh hiji. Contohna saku hidup nyata huruf Pa. Huruf Pa urang tambihan rarangken panolong jadi O. Kartos urang lajengkeun kana anu katilu. Nu katilu aya pamingkal. Rarangken pamingkal perenahna sajajar ditukangeun sanggeus aksara dasar. Gunana pikeun nambahan sora Y di tengah aksara dasar. Ketinggal didinya contohna huruf K ditambihan pamingkal di tukang jadi kia. Ku bapa di contohan di hiji deui. Huruf Da. Huruf Da urang tambihan pamingkal di tukangna jadi dia.
gitu contohna. Enggak miatos urang teraskeun kana nuka opat nyaeta pangwisad. Lambangna 2 garis miring di tukang yang hareup aksara dasar teu kenging tibalik. Rarangkeun pangwisad parenahna sajajar di tukangna aksara dasar. Gunana pikeun nambahan soraha di akhir engang aksara dasar. Didinya aya contoh huruf K. Huruf K ditambahan pangwisad jadi kah. Contoh lainna deui nyaeta huruf sekedap huruf la. La ditambahan pangwisad jadi lah. Sapertos kitu. Urang teraskeun deui ka nu ka terakhir nu kalima. Nyata aya paten atawa leuwih dipopulerkeun nama pamaeh, leuwih rarangkeun pamaeh. Sapertos namina rarangkeun pamaeh sajajar ditukangeun sanggeus aksara dasar. Gunana pikeun maehan atawa ngaleungitkeun suara vokal dina aksara dasar. Contohna huruf K ditambihan ditungtungna pamaeh jadi ak atawa K hungkul. Contoh lainna huruf G. Huruf G urang tambihan pamaeh. Pamaeh mah rada kukuriwilan. Tah kitunya. Huruf G teh nu asalna G, huruf A na leungit jadi G. Gitu. Janten eta rarangkeun anu kadua, rarangkeun anu perenahna sajajar. Rarangkeun anu perenahna sajajar teh aya paneleng, panolong, pamingkal, pangwisad sareng pamaeh. Mangga bilih aya nu kirang kahartos tiasa komen dina komen atawa chat wae Bapak langsung. Pami aya nu kaengalan teuing tiasa di back, tiasa dipunurkeun deui videona, dicatet pilih ka cepetan teuing Bapak kaengalan teuing. Hatur nuhun, hapunten jeung saha dinten salajengna pertemuan salajengna urang lebet kanu perenahna dihandapkeun aksara. Sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.